Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Surepeng. Ayeuna bagian anu ka-7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah gitunya upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun. Disalin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui ba'da saur sabada subuh dongeng si Openg bagian anu ka-7. Kumaha salajengna? Betot simbutna, pageuhan tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung, tumpak dung, tumpak dung, tumpak dung 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 des. Harita durug-dug si Dede lumpat sakalumpat lampet. Rasaan geus jauh lumpat ninggalkeun maung anu keur ngarekeb bapana. Reg si Dede ngarandeg. Napasna reng hapranjug. Panona burial buncelik. Kesangna ngagarajag maseuhan sawak-awak. Geus kitu red ngaliuk ka tukang. Nalika ngaliuk ka tukang, jeletit hatena ngajeletit nyeri. Lamun ras inget ka bapana anu dihakan diroweg ku si belang. Aduh, Pak, hampura uing Pak, hampura Pak. Cek si Dede bari lualowe siga nu rek lewe. Tapi geus taya gunana yang cerikan bapana anu geus daya di kieuna. Akhirna si Dede malikeun deui awakna tuluy leumpang. Leumpangna lalaunan sabab sukuna geus karasa leuleus urut lumpat tadi. Jaba ayeuna mah geus jauh ti leuweung. Sugan we aman moal aya si belang atawa jalma jahat. Harita si Dede leumpangna mapai-mapai tanggul wahangan. Lamun terus nuturkeun eta wahangan, si Dede bakal anjog ka lembur Buniwangi. Nalika si Dede keur anteng-anteng leumpang, ngadadak harita curingat. Sabab manehna ngadenge suara jalma anu gegerungan. Aduh, aduh, aduh,
Aduh, aduh, aduh. Atuh reg si Dede ngeureunkeun lengkahna tuluy luak liuk kasabudeureun eta tempat. Tapi sanggeus dilieukan taya sasaha. Laju si Dede ngalengkah neruskeun di lengkahna. Tapi nalika neruskeun di lengkahna kadenge deui sora gegerungan. Aduh, 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 Kadenge adu-aduhan kadenge nate ti wahangan. Atuh si Dede tuluy nempoan ka handap. Nalika nenjoan ka handap ari breh teh katenjo aya seorang jalma keur nangkuban di wahangan. Atuh si Dede teu mamikir deui gancang jerut turun ka wahangan maksudna rek nulungan eta jalma. Sanggeus gugurawesan mapai-mapai areuy harita si Dede akhirna manepi oge ka handap ka deukeut eta jalma anu keur nangkuban. Saha teh ieu teh? Kunaon bisa kieu? Cek si Dede. Kebek eta jalma anu keur nangkuban teh ngaranjug kaget tuluy malikeun awakna terus neuteup ka si Dede. Mane urang Buniwangi atawa lainna? Cek eta jalma bari siga nu sieun. Lain uing mah lain urang Buniwangi tapi uing mah urang Lengkong Kulon, tembal si Dede. Aduh zugur atuh ari lain urang Buniwangi mah. Aduh tulugan ieu dewek euy, aduh jajabkeun dewek ka imah. Aduh engke diberi imbalan ku dewek deuleu ganjang. Cek eta jalma ngomongna rada garihal. Oh nya hayu atuh kuing ditungtunnya leumpang. Hayu yuk dianter balik mah yuk ditungtun. Ieu pangubaran geundeula cokor dewek deuleu ieu ubareun ieu. Heug atuh. Si Dede harita tuluy cengkat laju neangan jukut bebadotan jeung daun kirinyu. Maksudna keur ngubaran. Sanggeus meunang daun babadotan jeung pucuk kirinyu tuluy direndos ku batu dicampuran ku ciduh saeutik. Geus kitu eta rendosan daun babadotan teh dibawa ka deukeuten eta jalma kolot. Kunaon ieu bah? Eta suku meuni doang kitu geuning bah? Alah ieu teh dewek dikade ku urang Buniwangi deuleu. Dewek lumpat diberi ku urang Buniwangi laju ti kosewan ka ieu wahangan deuleu. Aduh. Oh, nah ari ngaran abah teh sakitu bah? Ngaran dewek mah Nana Zumarna deuleu. Ari nyane saha deuleu Sujang? Uing mah Dede kadang ku batur masuk disebut si Janggot bah. Cek si Dede bari tuluy ngabaluran tatu Mang Nana ku ubar anu meunang ngarendos. Ari tatu geus ditaplokan ku daun babadotan mah karasa tiis henteu nyeri teuing. Hayu aduh dewek andergeun ka imah deuleu Dede. Nya hayu atuh bah. Harita Mang Nana ditungtun di bawah hanjat ku si Dede dibawa naik di wahangan. Nya di mana tuh imah teh bah? Ditutu di tengah leuweung deuleu ayu. Cek Mang Nana ngaku imahna di tengah leuweung. Atuh gebeg si Dede rada ngaranjug kaget. Ngarasa heran piraku imah Mang Nana di tengah leuweung. Nu bener ya teh bah, piraku boga imah teh di tengah leuweung geuning bah. Uing mah sieun bisi panggih deui jeung si Belang bah.
cek si Dede. Mual daun dulu si belang mah kadewek buala naon sebab aing geus boga pangapesanana dulu ayo ulah zieun oh kos kumaha kitu bah pangapesan maung teh bah geus ulah loba nyarita dulu gampang nu kitu mah pokona mah lamun panggih jeung si belang ulah zieun da moal naon ka urang mah kari ngomong we balad Ki Jobrol gitu pas di si belang kabur dulu ngadengi ngaran Ki Jobrol di sabit-sabit mah dulu ayo. Najan aya rasa teu percaya kana omongan Mang Nana, tapi si Dede hayang ngajajab ka Mang Nana, hayang nganterkeun ka imahna anu ngaku imahna aya di tengah leuweung. Oh bah atuh bisi teu kuat lempang mah soklah diakon ku uing bah cek si Dede nawarkeun jasa. Ayeuna mah dewek masih kuat lempang dulu tapi bakal moal kuat ieu teh sabab jauh kene euy imah dewekna oge ayeuna mah keur lempang heula engke lamun geus teu kuat wayahna dewek agonnya ku ilai sujang nya heuglah siap bah. Harita duanana terus laleumpang. Mang Nana dituyun ku si Dede muru ka tengah leuweung Karabon. Punten, muru ka tengah leuweung Karoban. Si Dede henteu nyangka sacongo buuk oge. Lamun sabenerna mah Mang Nana teh anggota Karaman anu katelah Karaman badak liar. Anu tempat dumuk matuhna di leuweung Karoban. Si Nana teh sabenerna matak manehna tadina nangkuban di wahangan teh. Kusabab eleh gelut jeung urang lembur Buniwangi. Basa tadi peuting ngaranjah lembur. Mang Nana kabeunangan sukuna ku kadekan bedog urang lembur. Untung manehna bisa kabur nyelamatkeun diri oge. Ngan hajakal nalika keur lumpat ti kosewad ka wahangan. Nepi ka manehna teh bisa hudang deui, nepi ka datang wanci beurang jeung nepi ka dipanggihkeunana ku si Dede. Sabenerna mah Mang Nana teh saurang baladna Ki Jobrol pimpinan Karaman badak liar anu dipercaya mingpin ngegerong ka lembur Buniwangi. Tapi lantaran kamarina loba teuing nginum tuak jeung awakna leuleus anu akhirna eleh nalika gelut jeung jawara lembur Buniwangi. Ari baladna kabeh ngacir birat nyelamatkeun diri masing-masing. Ayeuna geus baralik geus nepi ka sayangna di leuweung Karoban. Tinggal manehna anu tinggaleun can nepi ka tempat dumuk matuhna ngadon nyang saya di wahangan. Nalika geus lumayan rada lila leumpang kadenge si Nana ngagerung. Aduh teu kuat dewek deh aduh teu kuat aduh akon dewek deh akon. Kumaha nama bah mending reueuh heula we nya bah capek da uing oge ieu teh coba can manggi daharun ieu ti isuk bah cek si Dede. Nya sok atuh rek reueuh heula mah bisi hayang dahareun mah tuh bedi tuh dewek boga peuyeum cau saturuy deuleu duh berarti tuh dirungkun tuh cek Mang Nana bari nunjuk. Nah geuning si Abah boga peuyeum cau di dinya bah cek si Dede karung kaheranan. Nya apanan ieu teh jajalaneun wewengkon dewek deuleu. Dewek ngahajakeun beuyeum cau keur sampeureun lamun rek balik ka tempat lubuk matu sia teh. Junggra teh anggerah. Jawab Mang Nana. Oh, kitu nya bah. Nya atuh rek dicokotnya ku uing nya bah. Nyanjung deuleu gancang bawa ka dieu. Aing ge da lapar ieu teh. Keun we urang ganjel ku cau lah. Harita si Dede ngalengkah rek nyokot peuyeum cau anu dituduhkeun tadi ku Mang Nana. Sanggeus nepi kana rungkun harendong bener we di dinya aya cau saturuy anu dibuleun ku daun kirinyuh jeung daun cau. Eta cau teh memang peuyeman Mang Nana anu
di bulan ku daun cau kararas tetela cau Ambon lumut saturuy. Geus kitu mah cau Ambon teh dibawa terus dipanggul dibawa ke tempat sinana ngagoler. Oh bah, asak wah bari alus kabeh bah. Dah lumayan geus aya kana 2-3 poena deuleu. Hayu bah dia. Bro, cau Ambon teh ditunda. Geus kitu mah dipuralkeun 3 siki. Terus cau dipesek. Laju dihuapkeun ka Mang Nana meuni cacamuilan. Biak cau 3 siki mah karasa beuteung teh aya nu ngaganjel. Tanaga oge mimiti pulih deui. Mang Nana oge cacamuilan ngadaharan cau meuni burial beuncelik. Sanggeus beuteung karasa seubeuh, tanaga geus karasa pulih deui. Nya si Dede gancang ngajakan deui lumampah pikeun ngajajabkeun Mang Nana. Hayu atuh bah, di akon ku uing nya bah, ayeuna mah uing da geus kuat ye, lumayan tanaga cau bah. Heuh nya, hayu aduh, hayu. Hamburanya ieu dewek minta di akon ieu. Tenang we, engke lamun geus tepi ka tempat dumuk madu dewek, ieu lain diburuhan deuleu ku dewek. Lah, bae uing mah bah teu diburuhan oge. Anu penting masih abah salamat we bah. Lamun aya mah uing rek milu digawe we ka si abah. Keun bae lah tukang mantuan ngalalahang oge bah. Heuh nya zugur atuh. Ari maneh hayang gawe jeung dewek mah deuleu. Engke diajak ngagarong diajak ngalalahang kawung ku dewek deuleu. Hayu. Oh, garong bah. Lahang lain garong si hayu. Nya sok. Hayu buru dewek akuat. Nya sok atuh bah, naik bah. Kade. Talaunan ieu ngarangsudgeunan ieu kayak ieu kolor sing satgeun lah ieu aduh. Ieu bisi nugar kana tonggong maneh ieu sok ieu kolor benerkeun. Si Nana harita tuluy muntang kana tak-tak si Dede. Geus kitu mah si Nana nyeklak dina tonggong si Dede. Nya si Dede kawilang bedas oge tanagana. Ngakod si Nana teh siga anu hampangeunaker. Sajajalan duanana ngobrol. Sagala diobrolkeun, sagala dicaritakeun. Meuni jiga nu geus loma, siga nu geus lila wawuh we, padahal wawuh oge karak-harita. Ari Mang Nana dina hatena mah seuri we, sabab si Dede teu ieu apaleun. Lamun sabenerna mah dirina teh saurang garong. Si Nana boga niat arek ngasupkeun si Dede sina jadi anggota karaman badak liar, arek disetorkeun ka Bah Jobrol. Hehehe. Ki Jobrol pasti bungaheun ieu. Aing mawa balad anyar. Sabab geus aya tiluan balad karaman anu tilar dunya. Ieu si Dede itung-itung keur gantina we. Coba si Dede sigana pantes lamun jadi garong teh. Beungeutna lumayan zagieu mah bisa nyingsieunan randah. Aya janggot pisan seeutik teuing akar huntuk eta. Terus awakna kaitung kuat kapake jigana mah ku Bah Jobrol euy. Kitu geurentes hatena si Nana. Bah, uing mah daek lah hirup di leuweung oge lah. Anu penting mah salamat daripada hirup di lembur tapi pinu ku kasieun bah. Keun bae lah lamun diajak ngalalahang atawa diajak moro kidang oge bah. Cek si Dede. Keke bah, kita jauh keneh teh bah. Lumayan deuleu jauh keneh. Engke oge bakal kadeuleu lamun geus deukeut mah bakal aya haseup ngebul lantaran aya nu keur ngejo deuleu. Oh kitu bah. Nya aya sabaraha urang kitu keluarga abah teh bah. Teuing ari sabarong urang nama, pokona lobaan we. Aya pupuh kampungan teh bah. Nya puguh deuleu aya mah. Pupuh kampungna teh ngaranna Ki Jobrol. Jobrol naon bah? Jobrol bulu eta, Jobrol buluna eta teh. Tanya we, engke Bah Jobrol aku maneh deuleu hayang apal Jobrol teh naon mah deuleu.
Ari lumampah dibawa ngobrol mah teu karasa teuing capek. Najan lila oge lalampahan. Sabab harita geus katenjo di hareup di antara rajegna tetangkalan aya haseup anu nyelebung ka luhur. Tuh bah, tuh geus katempo haseup bah. Nya itu tuh, sagedeung deui bakal kadenge geura sora nu pating jorowok. Kade ulah kaget. Eta teh sora pemuda nu keur latihan deuleu. Harita nalika geus deukeut ka tempat mulekna haseup, si Dede ngecageun akodan sinana. Sabab ayeuna mah geus sinana geus teu karasaeun capek deui. Tapi leumpangna mangnana ditungtun sabab can pati kuat. Beuki lila beuki deukeut, beuki kadenge. Harita anu pating jorowok, balad-balad karaman badak liar anu keur latihan silat. Si Dede henteu pati kaget lantaran geus dibejaan teh ku sinana samemehna. Beuki lila beuki deukeut, akhirna bre katingali. Di hareup teh aya wangunan anu agreng, tapi di wangunna ku kai jati golondongan. Pakarangan eta wangunan cukup lega. Di dinya katenjo para karaman keur lalatihan. Dipingpin ku saurang jalma tengah tubuh. Tapi pangawakanana keker jeung beungeutna jamotrot, buukna jabrig awut-awutan. Kumisna baplang, janggotna panjang. Eta jalma teh salaku gegedug karaman badak liar anu katelah Ki Jobrol. Barang torojol ningali sinana datang, bari leumpangna ditungtun ku saurang jajaka. Ki Jobrol meuni curinghak. Waduh. Syukur sia robot hirup gene. Sugan teh sia geus pae dibinasa ku urang lembur Buniwangi deuleu robot. Cek Ki Jobrol. Sinana teh di dinya mah ngaranna katelahna si robot. Si Dede rada ngaringeun ngan kaburu diharewosan ku sinana. Dititah ulah waka ngomong lamun can ditanya. Aduh, aing salamet ki euy. Lantaran ditulungan ieu ku si jenggot ipis. Lamun taya si jenggot ipis mah uing geus paeh ki euy. Temal sinana. Baru sia ditulungan ku budak janggotan ya. Syukur atuh. Sangaran si laing he. Cek Ki Jobrol mencrong ka si Dede. Uing mah Dede patua. Jawab si Dede. Beungeut tika keungeun jabat janggotan ipis ari ngaran Dede teu nyurup kana beungeut sia jurig. Ganti ngaran teh kudu alus deuleu. Ilaing dilandih ku dewek si janggot naga euy. Cek Ki Jobrol. Nyamangga we atuh papatua. Montong nyebut patua sia deuleu. Sebut we ngaran dewek Ki Jobrol. Mangga ki. Jug ajak ka ditu ka imah. Sina disuguhan ta si janggot naga euy. Cek Ki Jobrol marentah ka saurang baladna. Sina ngajamu si Dede jeung sakalian sina ngubaran si robot. Tetela Ki Jobrol teh sok sanajan kasebutna gegedug rampok ari ka anak buah nama nyaaheun pisan. Harta si robot diparayang dibawa ka rohangan khusus paranti ngobatan anu keur tatu. Ari si jenggot naga dibawa ka rohangan paragi ngajamu tamu. Si robot arek diubaran, sedangkan si janggot naga arek dijamu sakumaha mistina. Harita Ki Jobrol ngeureunkeun heula latihanana. Tapi balad-baladna mah terus tetep latihan. Ki Jobrol terus nepungan si janggot naga. Ye, janggot naga. Urang mana ilaing desa benerna euy. Cek Ki Jobrol, nyaritana teu oleh kasar jeung garihal. Bubuhan saurang dedengkot tergarong. Uing mah urang lembur lengkong kulon ki. Temal si janggot naga. Wah, jauh atuh lembur lengkong kulon mah.
Eta mah kasup wewengkon jajahan Karaman Setan Kamurang mun disalama. Gening Ki Jobrol apal aya Karaman Setan Kamurang ki. Duh, eta teh Karaman anu geus ngagalaksak ngancurkeun lembur uing ki. Uing mah dendam pisan tah ka gorombolan garong eta teh ki. Karaman Setan Kamurang geus lila jadi musuh bubuyutan ti Karaman badak liar deuleu sia naga jenggot naga. Lamun bisa mah uing teh hayang males ka eta gorombolan ki. Nya alus atuh boga kayang gitu mah. Lamun dia yang males ka gorombolan Setan Kamurang mah gampang. Dia kudu milu gabung jeung dewek sia deuleu janggot naga. Nyahayu atuh kilah. Uing mah daek. Uing hayang dilatih ku aki di dieu ki. Heug ari kitu mah deuleu. Timiti poe ayeuna sia bakal jadi Karaman badak liar pimpinan Ki Jobrol. Si Dede ujug-ujug daek we diangkat jadi anggota balad Karaman badak liar teh. Teu kapikir ku manehna yen Karaman badak liar oge sarua we jeung Karaman Setan Kamurang. Tukang rarampok, tukang babadog, tukang rarampit, tukang ngaranjah pilemburan. Tapi si Dede geus nyebut daek sabab anu kapikir ku dirina hayang mangmaleskeun kanyeri urang lembur. Hayang ngabales ka Karaman Setan Kamurang jeung hayang milu cicing di dinya jeung sinana. Da sabab manehna geus teu boga deui tempat pikeun manehna nganjrak. Para wargi sadayana caturkeun dina poe esukna sinana geus cager cara bihara-bihari deui. Si Dede anu kiwari ngaranna geus jadi janggot naga, geus siap arek dilatih ku Ki Jobrol. Nya dilatih teh dibarengkeun jeung sinana misah duaan arek dilatih dasar-dasar ilmu silat ku sinana alias si Robot. Engke lamun ilmu dasar geus bisa ditambahan ku Ki Jobrol dibere pangwarah anu beuki ningkat. Janggot maneh mah dilatihna ku uing heula nya sabab maneh mah can bisa nanaon euy. Engke lamun geus bisa da dasar engke ku Ki Jobrol deuleu diwarahna hayu. Nyalah teu nanaon uing mah bah uing mah rek nurut we kumaha ceuk bah obot lah. Alus atuh ari kitu mah. Sigana maneh mah bakal tere bisa kadeuleuna mah calakan si laing teh deuleu janggot naga. Si Robot geus bisa maca kana jeroan si janggot naga anu katingalina jiga jalma calakan. Sigana lamun diajarkeun ilmu silat teh bakal babari kacangkem. So, ayeuna mah latihan awak heula euy. Ngolah raga, sangkan raga jadi kuat. Kuat kawitan kulumpat di tempat euy. Cek si Obot mere arahan ka si janggot naga. Si Dede alias si janggot naga nurut kana parentah ti sinana. Si janggot naga harita lelumpatan di tempat meuni sumanget nakranan. Si Obot oge bungaheun nenjo si janggot anu sumanget diajarna teh. Sanggeus dianggap cukup lumpat di tempat, si janggot dititah ngangkat besi paragi latihan. Si Obot memang pedas oge tanagana, harita regeyeng we. Ngangkatan eta besi bangun anu hampangeun akar. Padahal batur mah najan geus bisa latihan, masih kudu tiba berage ngangkat eta besi teh. Atuh ari si Obot mah maena nganukur beg-begeg saeutik bisa ngangkat. Sanggeus dicontohan ku si Obot, si jenggot naga nurutan. Sakali dua kali mah si jenggot naga masih kene tiba berage. Tapi beuki lila beuki lila antukna
si jenggot naga bisaeun ngangkat eta beusi kalawan rada gancang. Atuh si Obot anu nempona bungaheun jeung sumangat ngalatihna oge. Heup eureun leuy eureun heula. Bisi maneh kacapean deui deuleu eureun. Cek si Obot. Nya atuh bah, ieu teh memang rada capek wing oge bah. Hayang nginum heula bah. Cek si janggot. Nya jug nginum heula tuh jug nginum tuh. Nya tuh bah. Si janggot naga harita lumpat heula rek nyokot cai dina kendi sabab ti corona ngarasa tuhureun. Ari si Obot muji kana kebedasan tanaga si janggot. Si Obot boga kayakinan dina hiji mangsa si janggot naga bakal jadi pamimpin gerong anu dipikas serab di dunia pergarongan. Tapi nalika si Obot keur muji si janggot naga dina hatena teu kanyahoan nalika keur kitu atuh ari ujug-ujug eueuh waktos kabujeng seep wadia balan ATE official keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.